Assalamualaikum. Bagor jangan mata. Tapi lawan Karawang lain deh jangan mah. Anjing lain, bagor lain, anjis. Beda anjir. Eta keur geng-genganana tuh. Jadi kudu nyaho ka bahasa gengna segala. Bogor lain deui, tapi Sunda mah kajen ka mana-mana ge nu paling ngeunaheun di dengena mah tetep bae Sunda Rawa Kidang. Tama eueun nu teu ngejat kabeh ge. Gua bae jelema mun ngadenge Sunda eta atuh geus ngejat bae kajen gua mah. Keur hees ge hudang bae pokona mah. Sunda Rawa. Masyaallah. Tapi ada emang gitu bahasana itu antepkeun bae. Masya Allah. Dia jeung saka di EWC di bawah teu. Hei, cek urang teh ieu. Ngobrol tapi orang itu mah pan biasa bae. Eta teh ditanya ku kolotna, EWC di bawah teu ka dieu. Ih, di pohara cek urang teh. Atuh di ditu teu aneh, urang nu aneh ge. Masya Allah, Masya Allah. Ilu dibuat di ewe lurah teh jero-jero acan. Weh, orang jadi kieu bahasa. Nah, orang cerita. Jadi di Tangerang mah nu poharana jasa saya. Jawa napang poharana, Tangerang, Sunda napang poharana. Malaya lah di dunia kos gitu moal deh. Moal tah. Melayuna tuh kitu sarua bae. Urang ngadenge Melayu bolak. Weh, gua mah lu cari da igok di sini. Mana aya Melayu make aigok? Malaya. Tugas gitu bahaya tau. Waduh, Melayu guys, parah jasa tamang guys. Eta aya di Tangerang kabeh eta. Ya Allah, tah dek tafsiran Al-Qur'an kudu paham heula hadis Kangjeng Nabi. Dek tafsiran Kangjeng Nabi kudu paham heula bahasa-bahasa mujtahid. Lantaran naon pan bahasa Kangjeng Nabi mah jawamiul kalim. Iraha Kangjeng Nabi nyarita rawi ieu mah kieu, rawi ieu mah rieu, rawi ieu mah kieu. Bari motif hukum anu sarua tapi beda-beda lantaran Kangjeng Nabi neuleuh saha nu diajak bicarana nu diajak bicara ieu mah kieu nu diajak bicara ieu mah kieu bicara ieu mah kieu aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah kumaha laporanna ya Rasulullah aya jelema embung berjamaah jeung Muad bin Jabal aya kitu kunaon beuh nya nambah babacaanana panjang jasa terutama salat subuh Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket eta memunda farin jelema Muad bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui dek disidang lain hayu kena berjamaah jelema endahan teu berjamaah kudu jauh salat mah ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing lantaran di tukang ngentepan aya aki-aki aya al-kabir aya ad-dhaif aya al-hajah jelema teh aya nu kolot jelema teh kapan bisa tukang teh aya kitu nu boga kabutuh wah ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal panggil ku Kangjeng Nabi mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi deuleuan aya tamu teu eueuh lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat cepatkan salat ieu ternyata aya tamu asing can pati beukieun kana salat mah cepatkan salatna. Namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat silakeun ka salat. Tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah. Tapi ka Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios lamun urang berjamaah sing taliti tarapti tartil rada lilakeun salatna. Lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaahnana jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh. Tuh kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita mana situasi jeung kondisina di deuleu ku Kangjeng Nabi mata urang ge jadi imam teh deuleu heula wow kan dideuleu ieu mangsa jemping kabeh taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat eta si kumaha ngaleumpangkeunana beres Batur kakak ka masjidnya ada geus ngarokok mah. Utara enggak saya geus beres. Insyaallah. Ya Karim.
mendak dulu heula urang ge tuh mendak Abuya Cidahu baheula tarawih mah hayang sajud sekali tarawih supaya Quran tamat teu bareng jeung santri-santri acan santri-santri bae kami keluarga bae naon sebab babacaanana dek tartil dek lalauna kunaon misa atuh bareng bae moal kuateun tuh misa tak eta lah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae masyarakat kami mah jeung keluarga bae lantaran tarawehna deuk make Quran saquran ban taraweh seperti di Bandung baheula kurkura zaman di Bandung ngaji teh saquran taraweh teh dipilih santri anu kira-kira embung babaca panjang teuing ka masjid anu saquran bismillahirrahmanirrahim kabeneran giliran 3 nu 2 matalar Quran nu hiji teu jadi make Quran diharap gitu tah aya parantina majeuna menang 8 rakaat pareum listrik dah pareum dioper kunyana Allahakumut takatsur hatta zurtum geus kumaha atuh jate talar bogan milih 3 supirna nu 2 talar Quran nu hiji adina kiai nu hiji matu santri talar nu hiji henteu pasti cak masyarakat nu henteu kiai meureun ulah loba ngomong sia masyaallah ta eta jadi teu bisa ucapan mujtahid ge moal bisa dibahas ku urang cok bahasa Imam Syafi'i dina al-um nu sakitu hesena bahasa-bahasa kitu Imam Malik bahasa-bahasa mujtahid al-madzhabul arba'ah sejasa berarti kan kudu aya ashabna anu ngureikeun ucapan mujtahid mutlak anu ngucapan mujtahid ashabna engke eta ashab ge hese keneh diuraykeun deui ku mujtahid fatwa nah urang mah kuari hasil Imam Romli hasil Imam Ibnu Hajar dibelah dieuna deui terus diuraykeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mendak maca we kita beriad ngeunaheun urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang riad ge sakitu hesena dibacana ku nu teu mondok mah kuari deuk langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia ku aing hese mah kumaha gitu ucapan Kangjeng Nabi teh mendak innamal a'malu binniyat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu innamal sihatul a'mal binniyat innamal sihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah tapi Imam Maliki mah kumaha tafsiranna lain innamal sihatul amal atuh innamal kamalul amal binniyat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna coba eta tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh sampurna sia ayo ngadu terus teh sampurna jeung naon kitu ngaranna teu repeh datang ka kuari Muhammadiyah anaon eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi mangga aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia urang pondok dah eta coba ayo la sholata li jaril masjid illa fil masjid cak Kangjeng Nabi la sholata fi jaril masjid illa fil majlis daya salat pikeun anu deukeut ka masjid datang ka masjid kecuali kudu di masjid di tafsiran la sholata ay la sholata sahihatun di tafsiran deui ku ulama la sholata ay la sholata kamilatun di tafsiran datang ka ayat 7 tafsir bahasa Kangjeng Nabi na eta keneh la sholata li jaril masjid illa fil majlis teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid lamun make la sholata sholihatun nu deukeut ka masjid teu salatna teu sah kabeh tafsiran deui la sholata kamilatun teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah mah sah ngan teu sampurna terus si tafsiran diperpanjang mujtahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana eta ucapan Kangjeng Nabi nu sakitu hesana tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana kanu teu salat bae masalah geus cek nu teu salat teh ribut bae segala sah segala teu samaning aing cek jeuna teh geus ulah dimasalahkeun ulah salat sia blon
Eta ucapan Kangjeng Nabi. Sok tafsiran-tafsiran anak saha nu mampu nafsiran gitu. Dia lain sa tafsir-tafsirna nya ge ditanyakeun eta nu mantak innama sihatul amal. Naon ta Imam Syafi'i teh takdirna kitu? Ngadalil. Wah, ngadalil. Berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innamal amal teh make sihatul amal. Usul fikih teh bagianna. Iya nu mantap innamal amal lima sihati mal kamalul amal naon ngadalil dengan berbagai temuan-temuan hadis Kangjeng Nabi dan lain sebagainya dijieunlah kaidah. Masya Allah kuari ucapan Kangjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok bake kopiah asana ceulina digertak kaji ku aing ya keur carita ulah sambarangan. Quran jelaskan ku hadis Kangjeng Nabi. Hadis Kangjeng Nabi jelaskan ku ucapan mujtahid. Ucapan mujtahid jelaskan ku kiai. Geus atuh kitabna masyarakatna kiai sakitu bae geus wae hese-hese. Tuh kitab urang keur leumpang. Tuh. Berarti kiai teh kitabna masyarakat. Aju kuari kiaina dibere sekupi. Ya kitab kudu dibelem ya. Belum ya kitab ya. Beres ya sekupi ya. Ya Allah mantap ku Allah tadi sinaran kitab acak-acakan geus teu kabaca ieu ku masyarakat kitab acak-acakan bahasana ieu kitab ieu cek masyarakat aing embung maca kitab eta kurang teu kabaca kurang teh lebas sekupian golkaran di jerona teu kabaca ku masyarakat eta dijabarkeun teh kos kitu teh nurani ruhani teu bisa dibobohong teu bisa dibobodoh kunaon tuh sia teh embung ka itu teu kabaca ku aing mun dijabarkeun kan kos itu tapi urang ngan gideg dong embung jangan naon teu kahartieun ta kitabna kiai-kiai teh teu kahartieun kitabna lantaran kitab teh kudu nu jelas panu macana caang matana sinarna aya jangnya anganana lapadna gelede akur kalimahna dibacana nikmat nyambung nu maca jeung nu dibaca begitu nu dibacana ieu nu dibaca Quran geus karari amat ieu kunani asana salah ieu kunani kahujanan ieu Quran karendem asana ngahiji kalimah-kalimahna ieu ngahiji heuh ngageblek ieu aya naonan teh sekupi jeung sering ka pendopo meureun ieu Quran ieu kajen ku kumaha ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta aja teu kabaca ieu kitab tuh eta teh kan penjabaran kula mengajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu matak teu kapake ngaji di lembur di tongtorongan datang ka peupeus tongtorong henteu datang kunaon teh atuh teu kabacaeun ku masyarakat teu kabacaeun ngageblek sia ieu kitabna teu kabacaan coba lamun kabaca mah iya tuh moal saha anu teu nyambung nurani mah tuh nurani mah nyambung jeung nurani deui ya tuh mantak ge ulah sama nah ye ieu mah keur nyaritakeun hadis sedengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali mun Bukhari kudu 7 kali tamat mun Muslim kudu 7 kali tamat naon sababna lantaran bahasa hadis mah samitu sami'na qara'tu qara'na akhbarna akhbarona gitu akhbarona akhbaroni berarti kan ieu tata lepah hadis mas samitu an anu sami'na an anu qara'tu an anu qara'na an anu tuh akhbaroni anu akhbarona anu berarti meunang ti saha kuari urang meunang ti majalah hidayah idola ku urang dipidatokeun tanya eta hadis menang ti saha hidayah lumayan sakjana sajuta-jutaeun salah jadi geus menang ti koran segala ti majalah ai jang sakadar maca sorangan mah atuh itu salah mah masalah tapi ketika dibikeun deui teu meunang hadis mah kudu nyaho ti saha ieu hadis dan mantap kudu ngaji ge mondok atuh sararia itu marondok tah gara-gara naman mendak teu nyaho tah mun hayang nyampekeun deui secara khusus ieu kudu 7 kali naon sababna hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami nana poho sami tuna lalagaan berarti
Nah eta teh hiji hadis Sabukhari kudu kadenge bener timimiti macana datang ke maknana naon kudu nyaksian urang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan namun kakarak sakali doang encan bisa kieu macana an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah teu meunang kitu tetep den riwayatakeun saking Abdillah tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah berarti tidinya teh kapisa urang ti saha ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru kadieu an Abdillah tapi lamun encan pernah 7 kalimat cukup saking Abdillah mantap kam riwayatakeun bae naon sebabna sakali ge teu tamat baheula mondokna masuk paehna ilmu kajepit ping-ping 2 nah hadis ieu hadis Taimanana rimanana tisidina asyada yusiru isil muhtadaruf alamnya ini augeri undek maot muhtadar ngarana kudu nyaksikeun ka mundek wasiat maca sejarah nangis lain lihat pang nyampaikeun tuh sawah nu itu jangan wasiat santai teu meunang salat isnin eta atawa di ini seagama cara atawa di luar agama lantaran di perjalanan dengan ka urang teh ternyata nasu budak masalah panggil luar agama lantaran darurat kurang dibahas dina kitab ieu kurang dipanyang nabi bahkan sakadar nu di Bali mah anu kadele jujur ka dieu sini wayan diana wayan nazal wayan we ngaranna nah iya siapa tolong sampaikan wasiat nih di sini nah eta wasiat agama duaan tapi ulurna atawa saagama ta eta teh maot wasiat Abu Jahal wasiat geus tabal moy ulah nah si anu nyampaikeun teh adao naon gitu khona ieu boga rasa na ieu teu beres ieu sanat kulantaran maka untuk mendak tersebut adalah dua saksi khianat sakumaha ada itu ya biasa zamanal mait sumpah lah anjing Nabi sumpah bainatul alamun kanyahoan gua ternyata bohong maka pada ayat kemudian ngadakwa 2 saksi dapian lahu halapa aqrabul warasah humpah nupang deket-deketna ahli waris ala kizbihima sing kima da'uhu cek urang lagi lamun memang iya sun 2 saksi nu nyaksian tentang wasiatna ahli mayit bisa diterima masalah tapi ternyata saksi tersebut setelah diteliti ku ahli waris teh ia adalah hianat asana maka ahli waris kudu ngadegkeun deui 2 saksi untuk ngadakwakeun bahwa saksi tersebut telah berkhianat terhadap keluarga lantaran ieu barang-barangna nu kamari geus dijelaskeun kapan geus ditataan barang jumlah sekian berarti modalna sekian nah eta teh eueuh hiji teh ieu teh piala wadah anu terbuat tina perak dihias diukir ku emas eta mantak asana ieu 2 saksi hianat nah eta lah lamun memang benar-benar merasa dihianati kudu ngayakeun deui 2 saksi untuk mendakwakan 2 saksi tersebut bahwa saksi pertama adalah hianat geus engke lamun dipanggil ku hakim kemudian kebenaranana diadukeun ternyata nu menang adalah ahli waris wal hukmu tsabitun fil wasiyaini hukum tetap dina nu didewasiatan mansukhun fi syahid berarti disalin dinu menyaksian artina dibubarkeun geus kekuatan saksi ahli waris diperkuat dibenerkeun sanggeus dibenerkeun saksi nu itu berarti mansukh wa kadza syahadatu ghairi ahlil millati
gitu kene lamun nyaksianana lain seagama Kristen misalnya Yahudi misalnya Konghucu misalnya Buddha dan lain sebagainya model di dia nu nyaksiana adalah Nasrani mansuhatun nah ieu ge sarua bae teu bisa dipercaya ta eta teh baheula kos kitu kuari kejadian aslina kuari di negara urang di negara di hukum Islam teu meunang saksi ngayakeun saksi kafir teu meunang kuari mah pan saksi teh kafir ge hayu bae pengacara kafir hayu bae saksi teh kudu anu saagama Islam deui teu bisa disaksian ku kafir boro-boro saksi itu tadak mendawat komo ieu mah saksi nikah mah kudu adil-adilna di deuleu walina di deuleu saksina kudu nu ahli ibadah ulah sambarang budak kata geus bawa bae geus kawin ke keur peuting nikahna sana nyaksian itu mah tukang beca saksina anu sok kadeulean ping-pingna sakadaek bae eta bernasibna kumaha lah ulah loba omong penting mah ditikahkeun bae daripada henteu cenah pan kos itu tah ieu sehingga ada ieu teh pan anakna ge turun temurun masyaallah ieu saksi kudu anu saagama ieu mah keur carita baheula asli kajadianana dua Nasrani nu nyaksian na ieu dibubarkeun lamun memang merasa dihianati ahli waris didinya aya ba'da sholatil asri ieu nyaritakeun kok dicaritakeun salat asar wati baru sholatil asri ieu mali tagliz ngaitibar ngitung-ngitung ngareken salat asar hanya supaya luar biasa keraslah hukum sebab di ba'da asar etalah biasana untuk mengingat kepada yang maha kuasa kanu maha agung nu mantak dijelaskeun ba'da sholatil asri ta eta teh jeung sawareh mah lain asar unggal ba'da sholat bae tapi dina ayat eta tadi dijelaskeun adalah ba'da sholatil asri ieu maksudna litaglil wa tahsisul halbi bil ayati bistaini min aqrabil warasah nangtukeun sumpah dina ayat tadi udua saksi nu leuwih deukeut soal ka ahli warisna ieu li khususul waqiati khusus karena perkara anu tunibat tadi alati nuzilat anu diturunkeun ayat tadi coba anu pangdekeutna ka ahli waris padahal mah kabelah dieuna mah anu bener-bener nyaho karena kebenaran tentang hukum tersebut tama endek anu pangdekeutna ka ahli waris mangga mun kuari mah atuh sekitar babaturanna bae gae atuh dengen-dengen anu penting mah nyahoan bae mangga bae dengan ieu mah keur carita kejadian khususil waqi' allati nuzilat anu diturunkeun ayat khusus kejadian anu tadi yakni nu naikna adalah aqrabil warasah dua saksi nu pangdeukeut-deukeutna ka ahli waris kitu teh barahul Bukhari anna rajulan min bani sahmin kharaja hiji lalaki ti turunan bani saham kaluar ma tamim dari babarengan jeung tamim dari wa adi bin badda jeung adi bin badda Taita dua nana wahuma nasraniani dua nana beragama Kristen. Pamata sahmiu mautlah si kisah mi bi ardin laisa fiha muslimun di hiji tempat nu eueuh jelema musliman. Palama qadima bi tirkatihi barang datang manehanana qadima tamim dari jeung adai. Kalawan mawa tirkahna dibejakeun ka ahli warisna. Ternyata barang diteliti ku ahli waris papakidu zaman min fiddatin mukhawasat kalengitan hiji tempat hiji wadah hiji kitu piala terbuat min fiddatin tina perak mukhawason anu ditaretes tu diukir bizahabi kumas atuh akhirna lantaran mahal hargana parupiah dilaporkeun lah Tamim dari tersebut jeung ada ila Rasulillah ka Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah geus diberitakeun ngan ayat hadis da di dieu nu mantak dijelas. Urang ngaji hadis teu pernah mondok henteu. Atuh ngadengekeun bae bari nundutan ge masalah. Cek nya teh mun nundutan memang watek kula ieu. Terus ieu mah datang ka pae ge berwatek kitu ieu. Ieu mah keur carita ayat tek da di dieu. Jadi urang ngaji Bukhari teh kudu taliti lantaran ucapan Kangjeng. Aya di dieu tekna nu dibacakeun ge. Mendak
Panuzilat diturunkan layat ayat nu pertama pahala upauma nu pertama titah sumpah ku Kangjeng Nabi Tamim dari geus surahna nu kamari ieu mah keur cerita teh hadisna ieu jeung kiadai sumpah beres geus sumpah mah nyana sumpah wallah make aturan-aturan Islam make wallah padahal mah nyana agama Nasrani tapi tetep make wallahi ngaran sumpah mah wallah urang mah sumpah teu make wallahi pan di Arab mah kam hadza tasabah kam 50 real cek gini 50 real cek orang pan ditawar ke orang teh tuan biasa awalnya mapan kos gitu tuan 15 real wallah lah eta dek nyebut lah bae make wallah nya nama demi Allah henteu geus kos gitu mah orang Arab mah kos gitu wallah lah nek mere bae nek mere kam tuan ada 50 real halas 30 real wallah halas make halas wallah demi Allah los cek urang mah atuh make wallah teuing cek urang mah deuk los doang ge masyaallah atuh kitu bae urang Arab tiba heula lagi wallah make wallah bae tah aya di urang mah lain demi ye henteu demi bae mah bener aing mah henteu bener sia henteu demi geus atuh henteu mah ngan demi doang nya mah eta nya sia tadi demi naon demikian henteu terus di urang demi doang. Nah disumpah ku Kangjeng Nabi beres summa wujida jam di Makkah ai prakapanggih wadah tersebut di Mekah Pakola cek eta lalaki nu manggihan teh ibtanahu min tamimin wadin cek penjual kaula ieu nu mantak dijual menang meuli ti Tamim jeung Adai wah berarti baheula mah nyana teu ngaku bahwa nyana nyokot jasa kitu ayana cenah waktu keur disumpah mah Kangjeng Nabi disumpah Tamim jeung Adai maneh bener kawasiatan muhun naon-naon barangna eta sakitu ayana apa aya nu disumputkeun teu aya apa aya anu dicokot teu aya sumpah siap saya siap sumpah sok sumpah wallahi abdi kawasiatan ku Kisami turunan ku seorang teman kaula turunan Kisam bahwa ieu barang-barang tita sampaikeun ka ahli warisna saki ayana demi Allah sakitu ayana geus bae beres tapi ternyata kapanggih di Mekah aya barang tersebut neleungit kapanggih begitu bebeja ditanya menang tisa menang meuli tisa ti Tamim jeung Ade berarti bohong baheula nya sumpah aya nu disumputkeun nu mendak turun deui ayat panuzilatil ayatus tsaniyah turun ayat anu kadua tain fa'in usirat ya tadi namun nyata-nyata bahwa manehanana teh berdosa yakni hianat terhadap sumpahna maka ngadegkeunlah dua saksi ti ahli waris tuluy kemudian faqama rajulani min auliyai sahmi dua lalaki naik di wali sahmi tidinya naik untuk mendakwakan sumpah tuh pahala apa sumpahnya nak nyumpah di jero sumpahna bahwa sumpah lu pertama wahwa saksi lu pertama sumpahna telah mengkhianati ahli waris gitulah numendak faqama Amrun ibnul As wa rajulun akhar dua lalaki dina Imam Tirmizi mangariwayatkeunna hiji ngaranna Amr bin As nomor kedua lalaki sejen numendak manehanana siap nangtung lantaran nyana termasuk dulur ke Kisahmi pahala apa sumpah wa kana aqraba ilaih manehanana lah nu leuwih deukeut ka Kisahmi tapi riwayatin farada fa'usa ilaihima wa amarahuma ay balligha ma taraka ahlah falamma mata qadzal jam nailah aya dari riwayatna lain gitu Tamim dari begitu manehanana lila diberi hidayah ku Gusti Allah orang diberi hidayah langsung datang ke Kangjeng abdi besi kaburu maut cek Tamim dari hayang asup Islam ya Rasulullah cek Kangjeng hayang asup Islam langsung tadi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ade ge sarua abdi embung tinggalin kepercayaan abdi salares maka Tuhan kekasila kan kulantaran asa gengsi bae baja iman ka jelema anu hina ka jadi papan pakir miskin lain pedagang abdi ayeuna
hayang masuk Islam geus asup Islam barali ka imah sanggeus barali ka imah datang deui ka Kang Jil aya naon tamim abdi ayeuna rek nyarita kalakuan abdi keur waktu abdi beragama Nasrani salah sahijina baheula nu kungsi disumpah ku Gusti abdi dagang ka negeri Syam babarengan jeung seorang lelaki ti golongan Sahmi di jalan sebelum sampai ke Syam wafat memeh wafatna anjeunna wasiat kita nyampaikan barang-barang ternyata barang-barang tersebut ku abdi dicokot hiji barang nu termahal bentukna piala terbuat tina perak diukir ku emas wayana sakitu abdi mah bade nyerahkeun diri ka Gusti mangga bade kumaha-kumaha ge oh anjeun panggil ahli waris Sahmi setelah ahli waris Sahmi dipanggil ku Kangjeng Nabi tayeh Tamim jeung Ade telah masuk Islam dan mengaku bahwa dirina ketika manehanana menyampaikan tirkah menyampaikan wasiat terhadap keluarga nyana aya anu disumputkeun ku nyana yakni hiji piala bener cek ahli warisna tayeh nyana baheula sumpah untuk menutupi dirina ku ayana kitu dek kumaha ayeuna cek keluargana tetap kami menuntut walaupun kumaha kami menuntut kami ieu hirup teh bergantung kana dagangan sedengkeun eta mahal hargana ku Kangjeng Nabi kitu disumpah bener ieu barang mana bener mana nyokot bener cek Tamim dari bener cek keluargana ieu teh barang-barang anjeun bener nu kami dituntut ku Kangjeng Nabi kumaha anjeun Tamim jeung Ade siap ngaganti siap abdi siap jasa ngaganti kumaha ieu cara ngagantina kuduaan abdi saparo ieu saparo jabal heula malingna ge duaan kemudian kami hasil lagi babagi duaan keluarga atuh ngagantina duaan mantep dasar ahli sorga mantak naon atuh kuari dilaluhur mun ngararaku atuh heuh turutan Tamim dari tah ngaku Masya Allah sakitu genya nama ti Kristen baheula asup Islam maju ngaraku beuh mun kuari ngararaku ieu duit negara mun di aku dipaling geus kajen tama Soeharto mah geus teu aya nu aya bae atuh kuari mun ngarasa ieu teu ngarasa tuh ulah jang ke kanyahoan di akhirat engke sidang ke di akhirat oh pemimpin urang di sidang tuh pan itu nonggengna ka kain cabaenya wow diberitakan kan ku malaikat ini adalah pemimpin RI menjabat sebagai ini adalah di MPR ini DPR pusat ini menteri ini gubernur ini RT lah RT tapi tetep bae nonggengna ka kain Jawa RT ge korupsi keneh bae RT sih naon dikorupsi da pokona aya bae lah pokona geus eta teh pandidala ku urang teh aduh itu bupati urang tuh keur di sidang tuh gubernur urang tuh ibu itu menteri urang itu anu urang atuh urang ditinggal teh atuh rakyat nge kapan ditanya ku malaikat begitu di sidang teh geus aya tulisan nanti malaikat ditanya coba bangsa Indonesia yang hidup di zaman presiden saya mah dibeulana heran mah bangun sinis teh kitu teu kabere duit kajen kumaha ge budak ye betulkah ini pemimpin Anda korupsi waktu orang kabeh ditanya cek orang anu nyaho mah betul cek anu teh nyaho mah saya mah tidak tahu cek anu milu korupsi mah lah geus ulah diperpanjang malaikat kayaknya kabawa ieu nya geus muringis atuh meureun di kitab aing aya ieu bakalna ieu aduh engke ge pancak gubernur teh ini dana hibah 300 miliar telah dibagikan kepada 300 kiai di antaranya ada yang diberi Scoopy atuh geus aya tulisan-tulisanan atuh berjamaah kana neraka jahanam teh lah kos kitu mendak naon mun salaladar deh samaruk teh hirup terek di dunia doang lain isuk pageto nu beratna mah
urang teh kuari aya isuk deui di tengah-tengah aya iyalah seluruh amal perbuatan orang kudu dipertanggungjawabkeun ku urang teu bisa kuno saja dibere perwakilan malaikat raqib atid ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid kabeh aya tulisanana teu bisa menghelak urang moal kebal isuk pageta urang dikubur memawa dokumen tulisan ti malaikat raqib jeung atid nu engke pada akhirna di mahsyar bakal disidang urang inget-inget ke urang teh inget-inget persidangan eta engke masyaallah mentak cakang yang nabi aksiru min zikri hazimil ladzat lobakeun ku anjeun inget ka paeh aing mun paeh merenung coba di imah sakedeung mah kieu kenaon gaji aing ieu mikiran keur ngora kunaon emang lain kunaon-kunaon pan sia ge ku aing dibawa keur memeh nikah dah suka ngomong kos kitu tempat sia disedekkeun ku aing aja emang kumaha cak pamajikan atuh sia teh kudu daek baheula eta dosa kara ji atuh kakak anu maksa atuh maksa ge mantak naon lamun ngomong mah doraka kitu pan sia saruana atuh pan getek sarua kula ge eta terus keur di Jakarta keur di Bandung komo keur di luar negeri inget-inget aya kabeh mangkana Masya Allah karim aju kudu kumaha tuh teu kumaha urang ngaji teh jangan nyahokeun kos kitu mun hayang salamet ge atuh tobat aju ku tobat beres ku tobat tahun anaona nanaonan ku tobat mah urang tobat bebeneran Gusti abdi keur ngora keur bujang abdi geus kawin abdi di Jakarta nyaho sorangan Gusti jahari teh atuh pertempuran anu sengit di Jakarta persaingan anu sengit abdi teh asup ka limbah hitam harita teh ka limbah hitam loh ilu mabok teh zina judi ayeuna abdi sadar Gusti embung abdi mah sadar teh lain teu mampu embung we horeng dosa hampura Gusti tunggal peuting hampura mata abdi hampura Gusti ceuli abdi hampura bebeneran Gusti abdi mah moal balik deui kanu kos kara itu boro-boro keur teu boga keur bogana ge abdi mah horenganan eta teh neraka Gusti abdi sieun ka neraka Gusti abdi hayang salamet Gusti abdi madeg ngaji abdi madeg salat dideuleuh ku urang tingkahna Allah pandeuleukeun bener tante sia tobatna ternyata bener kanyahoan bener lah kumaha dijigireun imahna aya nu nanggap orkes nyana panghareupan cak Allah sia kabarit tangka aing astagfirullah pan atuh kuari ieu si ting-ting ku sia di deuketan bohong berarti jakala teh jadi teman tobat tah tapi lamun kieu mah begitu dar aya tanggapan kos kara itu menghindar aing mah ka mushola di mushola bae bari ngintip ya sarua kele atuh ente geus beneran ieu geus di imah bae atawa di mushola gitu hajir ka mana mushola lah kunaon teu lah gandeng di nya mah orkes beuh kada kuari bae cak di mana ngeh sobat aing isin aing ka pangeran beneran ka bener geus moal aing mah ulah dipikiran pokona mah geus malam ieu mah moal we malai di imah aing di ka mushola atuh geus atuh kos kitu mah orang kayak marangda ada tuh di imah na alpa percaya jasa aya nyahoan anak haji aya teh si baju aya nu karonengan bareureum kan nah eta bareureum ieu mah gincu ja ya kamu sholat bebeneran tobat nyaan Allah maha uninga eueuh naon geus nu baheula mabok nu baheula zina geus eueuh insyaallah asal beneran entek urang ngaji ge supaya nyaho jalan baheula aya jelema muznib dia kemudian tukang ngabohong tukang mabok tukang zina aya praktek ngimpi barang ngimpi teh ieu bobogaanana keluar orai dina impianana teh manjangan ngabeulit ka awak dina impianana
barang itu nangoh bae di hareupeunana dibeungeutna dina impian teh eprak teh calangap si orai barang calangap kaluar seuneu ngagebos ka nyana buah atuh hideung digebos ku orai tidinya nyana teh berupaya keluar ti orai terus lumpat begitu lumpat udah ngimpi cek nyana ti harita rada berubah bangetna terus iya kakarak ngimpi sakitu nyerina aing digebos ku seuneu datang ka geheng dina impianna geheng kos areng sakitu ngimpi gara rasakeun nyerina gurat batunyana ti ayeuna Gusti abdi moal balik deui ka mabok abdi moal balik deui ka zina moal balik deui abdi ka ngabohong abdi mandek ninggalkeun lembur Gusti abdi dek ibadah neangan nu nuduhkeun ka abdi berangkatnya langsung ngaji ibadah 12 tahun teu pernah ngomong jeung jelema jeung Allah bae Allah kapanggih lah ku Imam Syibli di Baghdad Syibli teh waliullah eta jelema kapanggihna nya geus kuru di samping kuru rawa greuwik di samping rawa greuwik cicingna di luhureun kuburan bae kadang-kadang tanah kuburan dikieu-kieukeun ka pipina kumanehanana tapi kunyam ke nyom bae ye sungutna teh kunyam ke matana ka luhur ka handap ka luhur ka langit ka luhur ka handap seakan-akan geus teu maelu ka alam sekitarna jeung jelema geus pepegatan kitu jeung kitu bae cak Imam Syibli teh wah ieu asana lain deui jelema di deukeutan begitu di jero hate deket-deketan nyana lompat ya dituturkeun cek Imam Syibli ka mana ieu bari ngadoa ka Gusti Allah Gusti abdi bayang jelas eta teh saha nu sabenerna ayeuna kapanggih nyana nanya make bahasa anu lemah lembut ngan teu daekeun ngajawab tapi barang make sumpah mah wallah billah tallah Imam Syibli nya abdi hayang terang nu sabenerna Allah nyana ngajawab nangan Allah dong aya eta anjeun ruwag reuwih kunaon mencarak bahasa urang mah ulah ieu geus pepegatan jeung dunia-dunia nu mentak di ruwag reuwih eta mah ge baju tambal tepil geus pepegatan jeung kalazatan pakaian ari eta maneh dula-dula ka luhur bae naon ingat kanu maha agung bae Allah nu nyieun langit bumi katut eusin dunia jeung akhirat buatanan eta kunyam ge jom bae naon abdi eueuh deui nu dibahasakeun iwal tingan Allah kuari maneh hayang naon hayang gapanggih teh jeung Allah bae teh hayang gapanggih jeung sasa cek Imam Syibli kan wali buktikeun lamun anjeun bener-bener hayang gapanggih jeung Allah sok buktikeun langsung perem meratap ya Allah perasaannya nangis kapanggih jeung Allah golepak pae tuh dioyak-oyak ku Imam Syibli pae ya ieu mah wih atuh geus pae dek kumaha komunikasina ya akhirnya nyana lompat Imam Syibli ka lembur tulungan kunaon atuh aya mait keur diajak ngobrol pae ayo coba ka ditu teang ka ditu eueuh cek jana man sabakoni saja lemah nu niheulaan ka abdi dibawa ka mana jeung ka mana ieu coba maneh ka ditu teangan gade-gade ditu pas Imam Syibli keur ka belah ditu aya ya Syibli hei Syibli ieu mah teu kudu diteangan eueuh nu ngurusan tama mayit ilal malaikat mata wallahu ilal malaikat eueuh nu ngurusan kecuali malaikat cek Imam Syibli kok diurusan ku malaikat eta maka kasih kaula cek Gusti Allah pan bisa kos kitu kumaha mimitina awalna manehanana jelema mudnib jelema tukang zina tukang berdosa tukang mabok kabelah dieuna ngimpi nyana dibere impian ku kaula seperti eta teh can sabaraha sabenerna mah impian siksa model kitu teh tidinya nyana tobat ka aing tadarrual khusu isna asyara sana 12 tahun ku aing geus dihampura cek nya geus seunna naon nya mah geus disayagikeun di sorga aing ta eta teh pan teu dijilid henteu dihad Allah mah maha kawasa urusan fikih urusan hakikat engke lain deui urang mah sebagai negara ngurusan fikih
mun aya nu maling potong, mun aya nu zina had, mun aya nu ngabunuh bunuh deui. Eta mah wajib diperlakukan hukum di negara. Eta pikih urusan hakikat mah loba jelema nu mabok teu dihad, loba jelema nu zina teu dihad, dihampura ku Gusti Allah. Eta mah urusan Gusti Allah tambah. Ngan urang lamun jadi kepala negara atau laji alat negara teu ngalakukeun eta doraka urusan urang. Anu boga dosa urusan urang jeung Gusti Allah bae. Mantap kayak ngesai tobatan gua. Setiap di keur ngora mah aduh. Pemajikan emang keur ngora kunaon? Cimplong. Itu keneh di kamar pan mau di kamar manakeun? Moal jeung paranti paparanti. Cenah tobat. Aing mah ini cimplong resep. Tomat pepiceun atuh, belum. Lah geus kolot ku ari mah. Tah tobat teh mun urang sering main gaple piceun, belum. Gampang meuli deui anyar. Mun boga remi piceun, cimplong piceun sagala rupa urusan sarana-sarana itu maksiat piceun. Mun nyaan mah deuk tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Piceun kabeh kadang dulu ke kamar deui aduh keris jalo bae segala peso ieu beubeur keur ngora ieu waduh aing hurupan ku 40-an make beubeur ieu waduh ieu menang meulina ge mahal ieu waduh amben pohara ieu amben ieu aing ngajawara teh ieu barang aing ngaji cilongo koreng nu kieu teh bahaya ngamusrikeun ieu. Aduh bahaya geus ulah sok dipandian eta peso segala golok tutup bungkus kabeh gali kurang kubur cet geus cek pamajikan aku naon dikubur ka nah geesan geus kena jadi tanah ka ditu atuh jual bae sia mah jual malulu nyasarkeun yang gitu kelikeun kongkorong lumayan gua 500.000 kada segram ka sugan geus ulah make jual-jual icet geus aing mah ngeusan tanda saksian Gusti tah ge dihareupeun aing dihareupeun Gusti Allah bahwa aing ngeusan urusan-urusan kos kitu geus aing mah ka Allah bae geus mantep geus kolot membandingkan kos kitu piceuna segala gelang bahar sekarang ieu mah kolot gelang bahar cincin Eta geus rapihan. Lamun endek make sakadar sudah bae sudah Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi gosok make ieu disesuaikeun. Urangna leutik deui, urangna setengah sedang deui, urang gede deui. Make cincin teh pan aya nu kuru teh gede cincin. Eta teh seimbang. Cek Fatul Muin ge salah teh kudu disesuaikeun leutik deui, sedang mun ngarasunah bae. Eta teu masalah geus ngan ulah aya kepercayaan lempengkeun ieu urang ngaji teh supaya lempeng saya peso kuning-kuning geus piceun bangsa-bangsa golok-golok piceun peso combong alang geus teu monggo situ beubeur piceun geus segala geus ka Allah bae geus mantep jasa Allah Maha Uning masyaallah beda ka haji ku cek nu di imahna teh kunaon asana bageur ka kula atuh ya masuk aju bae kabagera kunaon emang atuh kula nyokot duit di kantong ka haji jatuna naon di geus babaraha bae emas ieu deuleu emas horek emas dijual sugan teh bager bener bae atuh ieu mah nyokot kakara ge 500.000 maling horek emasna mah 10 gram aduh ulah omong geusan ku ari mah tobat sing lempeng beresan diri orang ka Allah keun geus mata di ka Allah keun ceuli di ka Allah keun irung di ka Allah keun sungut di ka Allah keun beuteung di ka Allah disejak urang Gusti hirup abdi zahiran wa batinan di ka Gustikeun maksud di ka Gustikeun neangan ridho Gusti ku cara nuturkeun parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti geus mantep jasa geus lah nu kolot mah geus kitu bae geus ulah asa-asa segala kakarawang deui segala nanaon ya kitu-kitu keneh geus cenah ieu ngabeakeun itu hancaan segala hantu mah anggeus nah poe Minggu ngaji urang bukan sargep kolot poe Minggu ngaji masyaallah sanajan hujan berangkat bae mantep ji urang ngaji pan hujan
daripada imah dicarekan imah ngaji orengan nyilib ngaji ge sarua bae balak jasa nu di imah kokoprak geus beak 3 kuat itu kotok baru dikokoprokan aing mendingan ngaji aing tos ngaji ge ieu deuk balik ka mana puyeng aing ge ieu sugan teh hujan ngaji bener orenganan nyilib itu binte cidai beneran tuh tanpa pamrih geus hujan panas dicoba ku Gusti Allah ayo istiqomah ngaranna zalika adna tah eta hukum nu tadi disebutkeun ngabalikeun saksi kawarosan nu tadi nama saksi nyaksian wasiat anu dibenerkeun ku Kangjeng Nabi lantaran memang manehanana sumpah tapi ternyata kekuatan ahli waris teh lebih unggul maka dibalikeun saksi tersebut teh ka saksi-saksi keluarga zalika hukum tersebut tina ngabalikeun sumpah ka para ahli waris adna eta leuwih ngadeketkeun ilayatu kana yen ngalaksanakeun para saksi atawa para nu kawasiatan bisyadati kana saksina lawajih kana zatna hartina kena sabener-benerna sautuhna saksi jaksian datang ka mana nu kumanehanana ieu ditanggung jawab min ghairi tahrifin wala hianatin tambah ya rubah-rubah jeung aya hianat atawa aqrabu ila yakhafu ngadeketkeun kana yen nya sararieun antara daiman umbadai manihim kana ibalikeun sumpah sabada sumpah maranehanana geus ayana sumpah ti keluarga eta motifna 2 nomor kahiji supaya nyana sadar bahwa nyana nyaksian baheula teh benar-benar salah atawa manehanana supaya sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku dibalikeun saksi nu tadina nyana nu sumpah waris sak sumpah keluarga wattaqullah lantaran engke lamun benar-benar keluarga daek nyaksian engke na bakal ka memeleh kanyahoan kasalahanana paya tadihuna lamun geus kanyahoan ke di memeleh manehanana katempuhan nu mantak awas hiji ulah bohong 2 singsieun ka Allah wattaqullah bitarkil khianat wal kid 3 wasma'u dengekeun ku maranehan maraneh kabeh naon nu diparentah kalawan ngadenge sima qabul terima dengan hati yang lapang urang sering ngadengekeun ngaji ngan didengekeun doang asup celik katuhu keluar celik kenca eta mah lain sima qabulin ngaran geus dicaritakeun ieu ku kiai teh bahwa kredit teh haram ditenge ku urang asup ka celik katu keluar celik kenca eta lain sima qabul berarti teu sieun ka Allah sing sieun ka Allah dengekeun sima qabulin lantaran wallahu la yahdil qaumal fasikin Allah moal mere pituduh Allah moal nuduhkeun moal mere hidayah ka jelema ka kaum anu pararase kabeh nu kaluar tina taat ka Gusti Allah jelema nyaho tapi teu make kaluar tina aturan Gusti Allah pasek karana moal dibere hidayah ku Gusti Allah ngadenge bahwa mabok teh haram mabok bae Allah moal mere pituduh ka jelema fasik ngadenge zina teh haram tapi terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kos kitu ngadenge judi teh haram tapi nyana terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kitu ngadenge kredit teh haram tapi terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kos karitu nah ieu tinggal urang na bae moal kebal urang bakal maot di sidang mandak wattaqullah wasma'u jelema taat ka Allah teh takwa ka Allah kadeuleun kurang ku geraknya datang ka mana takwana deleukeun ka sieunna deleuh kurang mun pejabat kumaha nyana ngalaksanakeun di jero jabatanana mun nyana ahli ekonomi dagangna jeung usahana kumaha jak kadeuleun jelema takwa jeung teu takwa mah boro-boro eta kiai katakwaanana ge kadeuleun datang ka mana nyana katakwaan ka kiaianana ngawarungnya datang ke mana katakwaan ngawarungna dan lain sebagainya selalu kadeuleu bae di mana mamang ya abdi mah cenah digawe di mana di pabrik deleukeun digaweuna kanyawan takwana jadi takwa teh bangsa zahir batin ge bakal kadeuleu pan takwa mah dukungan zahir di jero sieun ka Gusti Allah kasieun nya ka Gusti Allah kadeuleu ku gerak-geraknya nu mantap
wattaqullah wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Mudah-mudahan urang kabehan dibere daek taat ka Gusti Allah, dibere sieun ka Gusti Allah, dibere nurut ka Gusti Allah, ulah diantengkeun dina salah ka Gusti Allah, sehingga urang kaluar tina kelompok fasikin, urang kaluar tina kelompok jelema nu maksiat. Terakhir orang mudah-mudahan diberi hidayah ku Gusti Allah, sehingga kasalahan-kasalahan orang dihampura ku Gusti Allah, aya dina kelompok ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dayafa lan lamun nyuguhan ya si wong bimasmumin kalawan kang den racun. Sobian ing bocah cilik au majnunan atawa ing wong kang edan. Famata maka mati ia si sobi awa majnun. Wajabal kisosu maka wajib al kisosu opo balas pati. Au baligon akilan atawa ing wong kang balig kang duwe akal. Walam ya lam lan hale ora weruh ya baligon akilan ala ta'ami ing dalam tingkah mangan. Padiyatun maka iku dia tapi kaulin mah kisos ulan ikut tetep ing dalam kaul suwiji mah utawi kisos. Wa fi kaulin la syai'a lan ikut tetep ing dalam kaul kang weweneh mah utawi lapad la syai'a. Ora sawiji-wiji saking diat lan kisos iku kang wajib. Walau dasalan lamun banjingaken yauma yasi wong sumaning racun fi dhami syakhsin ing dalam papanganan wong suwiji. Al-golibi ukluhu kang galib opo mangane syakhsi minhu saking ta'am. Fa'akalahu jahilan maka mangan ya syakhsin hu ing ta'am jahilan halekang bodoh. Fa'ala lakwali maka ingatase pirang-pirang kaul. Fa'ala lakwali maka ingatase pirang-pirang kaul.
Sateuajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula ka Fatihah ka ahli-ahli majelis khususna anu parantos ninggalkeun dunya. Nu urang ge moal kebal deui bakal nyusul maranehanna. Komo anu geus karolot geus moal kararebal deui tamah kajen teuing rame moal ngalaman raramean paling dirarame. Hiji kanggo Haji Muhammad Mahfuz bin Sanusi Nahrin Jakarta, wafat hari Salasa. Orang Jakarta ngaji ka dieu sanajan bahasana Malayu. Aya urang dieu nama atuh biasa bae ngaji sarua saware. Kedua Hajah Rasiti binti Romazan. Katilu Haji Hasan Bisi bin Karnawi Namah binti Haji Asma, keluarga Haji Ubay Qudor. Nuju kurang sehat Ibu Royani binti Haji Kampung Kosong Panunggan. Eueuna naon beureun kosong. Aya bae Kampung Kosong. Urang sehat kene Haji Suhaib, Haji Elin, Pelong Paku Haji Plonco Paku Awinta bin Haji Kasid di mah pabuarannya. Insyaallah. Terakhir keluarga toko Mas Haji Tabrani. Nu teu damang mudah-mudahan dienggalkeun damang ku Gusti Allah. Kasihan kasabaran ku Gusti Allah. Nu teu damangna oge anu ngurusanana kitu kene anu parantos mulih ka Jatim pulang ka asal. Mudah-mudahan eueuh deui harepan iwalti gede harepan ka Gusti. Mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, pasihan kasenangan kubur ku Gusti Allah. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teka rasa waktu terus berputar. Sok dula deuleu we ka belah kulon, besi panon poe haju muncul di kulon. Karunyakeun can kawin. Jeung karuna kanu kreditan can anggeus. Kiamat berat. Sedungtung panon poe di wetan keneh berarti stabil keneh. Walaupun memang ieu waktu bener-bener disesuaikeun jeung ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sanatu kasyahri
syahru kal usbu wal usbu kal yaum wal yaum kasah. Di akhir zaman setahun karasana kosa bulan bae komo panganten. Sabulan kosa minggu, saminggu kosa poe kosa jam, sajam kosa kumaha meuleum barala korma nu garing. Geus perepet. Tah ieu zaman geus karas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Ade.